poe terbalik-balik. Kurang rasaan mah awak geus mulai dilangsingan. Baju geus diseksian, tapi kamana cenanya can balik-balik wae. Wah, kitu nepi di imah randa. Wah, atunya mau nanyakeun kasaha. Genah kieu ya. Pamana tadi meri teh nya. Ulin sorangan dek marek cicing we di dia merimahnya tuh sorangan juga aya naon neng asal anu pas kieu tuh aki teh keur ngalamun keur ngangon meri jeung ngangon Doma. Ih, si Aki yang hoker karena resel. Kesal kunaon atuh? Eta neneangan salaki 2 poin kebalik-balik tas kurang ajar teh. Mana? Yo. Neng, ulah wakas udon. Buating salaki teh jauh di ditu teh keur usaha. Keur naon ulah wae kanyangka kanu teu pararugu atuh. Nya bihol lamun kitu, kumaha lamun ujung-ujungna aya di imah randa sok. Moal atuh kudu percanten urang teh kudu silih percaya ya ka salaki mah. Justru eta Ki, jelemana rada cuman ti lamun nempo awewe bujur gede teh. Alah, kitu? Heeh. Aki! Aki! Kemana ya si Aki teh? Biasana mah wayah kita sok balik minta nyatu. Ayeuna nggak sampai ke magrib dek burit. Tapi eta si Aki kemana nya kira-kira nate? Mual kitu palebah ditu mah. Dina tempat nangkringna itik. Masuk karena resel, Aki mun kieu teh. Sing sabar, Neng. Sing sabarnya keun urang mah. Ulah wakas udon. Bisa. Ulah dipika kesel. Ih, iya. Kapanggih ayeuna mah dasar aki-aki nurus tunjung, aki-aki teu boga pikiran, gara-gara teh kieu mah ngapoe teh ya. Wah, aing mah kapan. Kumaha? Sabar, Neng. Listrik teh bayareun Aki teh. Halus itu mah. Halus. Pangadagan teh kitu we nya ngapoe teh. Naon ari sini ini alus-alus gitu. Ye, si Neng teh curhat sak Aki. Apaan papanggih baheula Aki jeung ini teh? Awana teh tina curhat. Naon? Ye, ini si Neng teh keur galau. Salakina teh balik-balik. Paribasa galau. Engke ulah sabar ya. Bener Nini. Sabar. Ye, lalaki jeung awe ayeuna mah geus bisa dipercaya. Kabeh lalaki mah kitu. Atuh Nini percaya ka Ico jeung kasih Aki mah musrik meureun. Tapi dah beneran Nini. Teu percaya. Dek kitu dek kieu ge anger. Mana yang bakal lakukan awe mah kitu? Atel. Nyaho kieu mah ku aing dilaporkeun ka RT jeung ka RW. Mak, kunaon? Banget siga tutut gitu. Cicing catong loba nyatanya mani. Ieu mah urusan rumah tangga aing. Yang naon maksudna? Sia ngahina ka aing jiga tutut. Dasar budak bolon teu pada gololeh ho.
ini gitu. Kunaonnya si emak si garuntak rumah tangga bawa jadi rana beng serat dan ketiasaan. Kiri hati aing mah. Sumpah nih lagi. Kiri hati berapa aing bunuh diri. Diaralan pisan eta salaki aing bukan lagi ka kituna jeung batur. Mak, aduh, istighfar aing mah kunaon? Pot dek bunuh darah sagala. Bunuh diri. Oh, mesti ganti, Mak. Lain geus diganti, Gut. Tibalakeun ge anger bunuh diri, bunuh darah. Aing mah mun amak-amak anu wae telepon. Aing ku masalah kitu, Gut. Emak teh keur menangkan nyeri. Menangkan nyeri naon aing mah? Nyeri hate, Gut. Kudu bejakeun mah. Salaki aing kapanggih modal pisan ke bobogohan. Bobogohan deui, si Aki bobogohan deui. Heeh, si Aki. Moal mungkin ari mamanya si Aki bobogohan deui. Ieu mah saruana. Abe saruana lalaki mah. Kudu jelas, kudu jentre, Mak. Naon teh geus jelas teh mun geus katingali ku panon sorangan eta baru. Ieu mah geus lain katingali deui. Geus kadele ku panon sorangan. Oh, jeung saha, Mak? Nih seneng Ice. Nepikeun ka buukna di kitu-kitu tah. Ku si Aki teh? Ku si Aki. Si Ice? Si Ice. Itu sangka si Aki masih kena kuat kita kasih neng Ice. Bujang-bujang kuat. Aing oge tara disarean ku mehanana tadi pegawean-pegawean acan. Berarti mati kudu ngaca diri. Berarti cincin ini mati geus teu kapake ku si Aki. Gut, teu kapake kumaha? Nini teh ieu dandanan teh tingali beuteung di kieu-kieu teh naon? Ieu teh ka saha? Ka si Aki. Aing keur batur. Berarti ieu kudu ditindak lanjuti mah. Eta antara si Ice jeung si Aki kudu diuruskeun. Bener Gut, bener. Ieu mah kudu mah diantep, dek diuruskeun, dek dilaporkeun pokona mah. Bener Gut, bener. Nah, kok kituna? Oh, Gut boga solusi jang mah. Cik naon solusina Gut? Naon cik. Mah hayang ngadengekeun ieu mah yeuh. Dah, gampang atuh mah solusi mah jeung Ogut mah. Apa yang tidak beres jeung Ogut tuh pasti beres, segala permasalahan apapun oge. Kadar emaknya di hati ku si Aki. Si Aki jeung si Neng Ice ku Ogut ayeuna rek diuruskeun. Tah, kitu Gut. Cik kumaha tah cara nguruskeun urang kudu ka saha ieu? Aya dua cara ieu mah. Cik, antara emak hayang jadi randa pegat jeung si Aki atau emak hayang balikan jeung si Aki sangkan si Aki jeung si Neng Ice ulah sampai ka berduaan deui. Cik pilih hidup nu mana? pokona mah Nini mah keukeuh hayang ngahiji deui jeung si Aki. Nini mah embung jadi randa, si Aki jeung si Neng Ice teh bisa dipisahkeun deui Gut. Gampang atuh Nini. Masalah eta mah serahkeun ka Ogut. Nya tuh goreng kasebut jeung era keluarga. Lamun si Nini jadi rana, era tuh. Nya Gut justru eta. Nini teh ngajaga harga diri Nini. Era tuh keluarga Nini nya. Nah, ku kituna, ku Ogut ieu permasalahan rek dibereskeun. Tapi timbal balikna ti emak jeung Ogut seperti apa? Timbal balikna naon Gut? Maknya Nini teu ngarti, meureun Nini tah gawe ka Ogut teh meureun kudu aya timbal balikna seperti apa. Kilah pada intina mah. Nini boga duit teh jeung Ogut, tamun boga duit, ku Ogut enak diuruskeun masalah si Aki jeung si Neng Ice. Bisa papisah ayeuna keneh. Nini mah balik tungguan di imah, duduk manis. Nya hongkek ngadenge hawar-hawar bejana, si Aki mah ngadeketan si Neng Ice. Da si Neng Ice mah kitu atul. Wah gitu Gut. Ngomongnya langsung duit. Aya. Ya. Nah, Nini boga sakieu. Pokona mah Nini teh nyaho naon-naon. Pokona mah si Aki jeung si Ice teh tina papisah. Eta. Ieu moal ditambahan deui. Ini mah nepi atuh sakieu mah. Gut, Nini mah sok sanajan ayeuna buka dibuka baju ge eueuh deui duitna. Tong teu kada buka baju. Eueuh deui duitna. Bayang lamun Nini buka baju di dieu, warga bakal langsung tah ka Nini. Geus ana mah Nini mah duduk manis di bumi, si Ogut balik ka ditu. Oh, ayeuna mah gampang permasalahan dia mah. Bener Ogut anu ditangani. Bener Gutnya? Yo, Pokona mah Nini percayakeun ka Ogut 100%. siap. Ya,
pokoknya mah Nini ayeuna dek mandi duduk manis pokoknya mah. Mandi weh mendini mah nya. Ya nuhun atuh Yo Bujang. bang. Sok. Sud. Amin. Iya tuh. Geus jenuh kana waktu mah langsung. Sok sanajan si duit beureum heueuh. Duit hidup pun jadi. Teu naon, nu penting mah poe ayeuna aya pencairan. Kang, nempos sini nih tuh. Ini. Ya. Iya si Aki naon maksud dua anjing si Neng Ice pan si Neng Ice teh boga salaki atuh. Ih, salah si Akang mah lain duduaan, salah paham. Salahnya lain. Justru ka dieu teh nyusulan sini nih teh hayang ngamermanakeun bahwa anu bieu ditempot teh lain anu dipikirkeunana. Waduh. Bener pisan. Bieu teh sini nih ngalawat video. Malahan mah teh berasa tarik. Dia nek laporan cenah ka RT ka RW. Biar geus si Aki yang Neng Ice di itu tuh di empang cenah di Mogogohan bener. Iya, lain kitu Akang. Benernya, Neng, bener, Neng. Dijelaskeun. Ieu Kang Ogut. Ye, kuring teh keur nangkring di ditu. Si Neng norojol. Da pajakeun salakina cenah teu balik-balik geus 2 poe. Apal ayeuna mah. Oh, Ki Aki sebagai lelaki, Ogut pun sebagai lelaki. Jadi Ogut tahu persis jeroan hati Aki. Oh, jadi salaki Neng Ice teh balik-balik. Nya 2 poe tuh balik-balik mantep banget. Jangan turun di empang gitu ya. Aduh. Ih, salah. Geus ku zaman enak mah Aki teh pasti boga perasaan lah. Si Neng Ice sarua salakina eueuh meureun pasti. Si Akang lain gitu. Ih, ini atuh Aki jelas. Kieu aya nama Ki. Nih, Teh Ice. Tadi teh sini teh ngajius ka itu teh laporan ka RT ka RW. Ayeuna lamun eta pembahasan eta tembus we ka RT ka RW. Rek kumaha coba? Jaba ieu lain muhrim. Neng Ice kan boga salaki. Ieu puguh ning. Tama ayeuna ku Ogut dibeja-beja ka warga dek bisa kumaha. Tong atuh ih. Atuh Kaut, tong dibeja-beja tuh abdi mah nya meureun eranya. Tah, tuh abdi mah teu aya nanaon deuk si Neng. Ayeuna mah kieu we, Ki Neng Ice supaya permasalahan aman. Aki bisa jeung Neng Ice bener aman. Ogut oge apal jalan hati Aki mah kieu we supaya permasalahan tidak bocor, tidak melebar kemana-mana. Ogut bisa tutup mulut. Cik. Ut, kumaha solusina ye? Sangkan si Aki jeung si Neng teh aman gitu, aman. Kalah, tong sok api-api Ki. Aki ge lalaki, Ogut lalaki pasti Aki ge apal. Soalnya iya, Ogut apal ye permasalahan ieu. Jadi Ki pada intina mah Ogut moal dibeja-beja ke warga. Timbal balik ke Aki jeung Neng Ice ka Ogut seperti apa? Tanya. Timbal balikna naon atuh Akang. Ih, Takut ngerti kene. Kieu we supaya Ogut bisa tutup mulut. Mere naon kitu pada intina mah. Arti naon Neng? sok atuh Aki juga Aki bere lah. Yang nya mending dibere Ki daripada ayeuna permasalahan bisa melebar. Daripada geus jadi ngomongin ibu. Rese si Aki. Dah, iya, si duit beureum baru. Lamun aya duit beureum permasalahannya bakal selesai. Ogut bakal bisa tutup mulut. Bahkan si Nini oge ku Ogut enak diudag. Supaya si Nini jempling tong dibeja-beja ka saha. Pokona mah Aki jeung Neng Ice mah jong-jong we eta mah. Alah tong sok api-api naon. Ayeuna mah Aki jeung Neng Ice sok gerak baik gitu. Gurit, tenang permasalahannya mah aman. Yang satu Aki Akang Ice mah dek neangan di salaki kabelah ditu sugan geus aya. Ini ka mana? Aki mah ngampikeun titik teh apa jeung doma itu. Yuk, dilebah. Yuk atuh. Ya, Kang nuhun ya. Mangga. Ayo Kang Ogut. Iya, mangga. Ah, siap. Dah, iya. Woy, ayeuna mah sugan mah Ogut mah aduh, pencairan kok sangat spektakuler sekali. Berarti ieu tempat alus. Poe ayeuna ente sajam-sajam acan. Cepar gonam di tangan. Ogut.